بنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح جميع الأولياء خصوصا سيدنا سلطان عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وأسألك اللهم بكرامته وإلى روح المشايخين والمعارف الكتب التي تعلمنا وعلمنا خصوصا كيدنا خصوصا أسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم. Sadayana mauskan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana di barasehan. Duka tarunuh, duka naruntut sarare nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi, daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karaba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabe. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malawung ajaran sakali deui. Siap? Siap. Bade diwaler? Bade tarik? Bade kompak? Cak siap. Mang tukang son ieu teh ngetolaan teh. Nganggo entong tong dituaan mi enakeun. Oh, cabut tukang eta kieu. Cek angkat dribble. Cek terus etik deui. Cek terima kasih. Nah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngawaler salamna ridho. Sadar. Ikhlas. Teka paksa. Haji Sulam di imah Ceisah. Aya Ceisah nu ngajawab salam mudah-mudahan sing laleungit kasusah. Haji Sulam di imah Ceiroh nu ngajawab salam ibu-ibu bapak-bapak sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Pokona urang dieu nu ngajawab salam didoakeun sing arawet muda. Amin. Ngan ku abdi rek didoakeun ibu-ibu nu teu ngajawab salam salakina sing kenging mamah muda. Amin henteu eta. Alhamdulillah. Kakarek abdi mah ceramah di sanghareupan nu ngamerana aki-aki. Teu canggel mang nyekelan eta. Alhamdulillahilladzi a'ala nikah wa nadaba ilai wa arama sifaq wa wa'ada alai. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Kayak ieu teh nikahan atau hitanan? Oh, berarti salah judul ieu. Balikan deui. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik adibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Nitiwanci nu mustari kersaning Rabbul Izzati nu nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi tiasa kempelriung jalmi-jalmi nu jumlahna langkung ti hiji. Sok sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi. Dina ieu wengi nu hadir jalmi aya pameget, aya istri, aya kaum buruh pegawai negeri, aya para pedagang sareng para petani. Bahkan dina ieu wengi nu ngaji di oyoban ku pemain inti teu birek deui dina ngaji lolobana aki-aki jeung nini. Bapak hajat ka abdi mere cai ge menikah 3 rupi. Aya cai susu, aya cai herang, aya pokari sweet ngan hanjakal teu aya cai ko. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi nu angkat ti bumina maksad bade tolabul ilmi sing payu sumungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati. Mugi-mugi di akhirat dijantenkeun ahli sawargi. Kirang kompak amina. Awas engke ibu bisi aya deui kalimat bahasa anu diucapkeun ku abdi kadituna ka surga, berarti ieu jadi doa aminan ku sarerea. Ke lain ayeuna. Bingah nu taya hinggana dina wengi ayeuna tiasa kempelriung sadaya kadang warga caralik di bawah tenda nu hadirna jalma langkung ti 2 salajan beda-beda kabisa jeung kaboga. Di antara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak-bapak, tokoh masyarakat terkemuka rahayat, aparat desa, oge para pamudi sareng para pamuda teka langkung dina peuting ayeuna pasti nu hadir aya duda jeung ran. Aya duda nu mana? Tujuan urang sadaya yakin sarua dina wengi ayeuna maksad bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadah nu samampuhna ngupingkeun wejangan para kiai sareng para ulama. Moga-moga sing payus munggu Allah Ta'ala di dunia urang jaranten jalma anu bagja bari tarakwa. Moga-moga di akhirat urang sadaya jaranten ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Abdi bade naros ibu hoyong ka surga. Ibu marepeh tong nyora Kang. Oh. Sugan ieu bapak-bapak parae. Oh, geura balikan deui rek dicek sorana, Bu. Aduh, araya. Hoyong ece ka surga. Bapak hoyong ka surga. Gusti ari lalaki diajak nyorat teh kalah keung. Kang hoyong ka surga. Komo be ditu mah ojo da jalmi teh geuning nu hadir teh rupi-rupi. Mun aya jelema aya jurig.
beda jalmi madinu caang jurik madinu. Wih, jadi itu luting parentul dinu poek teh ngaranna nyumput. Banyak ya jurik udud. Di dia mah jurik teh di kope ya. Oh. Wih, sanajan akang ayeuna teu kaluar sorak tapi yakin di mana-mana jalmi ditaros tong boro-boro nu takwa, nu teu iman oge ka Allah, pasti ditanya mah hayang ka surga, kabeh dia menjawab hoyong ka surga. Terang ece jalan ka surga. Wios diwartosan ku abdi ayeuna. Sok atuh bantuan nyora. Ka mana mah ece jalan lain gitu. Gusti nyatariknya salah. Nu kieu nu bodoh tapi pede ya teh. Kan bae laca daripada rehe juga yuk yuk. Da teu nyoba teu paeh teh hirup. Disebut cengcelengan da oyang. Disebut nu hirup da rehe teh nyora. Oh, jeung abdi mah kang tong asa-asa rek nyora-nyora meh puguh. Itu mun rek maot sakali. Ka mana mah ece jalan ka Jogja. Itu ka dieu mah bapak kapalihuetan. Ka mana mah jalan ka surga. Ka dieu mah ala ece kapanga. Naon kapangan? Grup aredan ece. Gusti. Ieu mah kudu dirukiah yeuh. Teuing di mana mangi dalilna eta jalan ka surga ke Pangandaran. Gusti nu agung atuh abdi hayang ka surga teh ka Sumedang we. Jalan ka surga mah emak ka Pangaje. Ibu ka dieu ti bumi rek naon ieu? Lamun ibu niat pangajian akang ti bumi angkat ka dieu bade niat pangaosan berarti lain ka ibu ayunan tangan bapak angkat karena pengajian ayeuna kaya menuju orang menempuh jalan menuju jadi jalan ke surga teh ini ka Pangaje. Oh, balikan deui nu tadi mah teu kaci. Ka mana mah ece jalan sok nyora. Ieu nu bae dieu mah jiga nu keur garalo. Ya cek keur ngaji mah tong ningalikeun ka pusing tong ngalamun tong ngahuleng keur ngaji mah kudu loba sedekah. Geus aku mah cewek lah. Sok nyora awas ya. Muga nama nu teu nyora mah nyeri huntu we lah. Oh. Ka mana mah ece jalan itu sok mangtong olok tepugu. Ka dieu mah bapak kapali wetan. Ka mana mah jalan ka surga. Ka dieu mah ala abah pangaosan balikan deui ka pangaosan tuluk tuk ketuk tuk. Cik abdi ge yakin dibawa edan mah moal teu nyambung. Abdi teu miwarang ge si eta mah langsung jreng. Punten Bu, ari ibu datang ti imah ka dieu rek nyebut jreng. Eta ibu bieu nyebut jreng padami jeung babaturan. Aku naon gina tuh aja mending ngaranna nyebut jreng. Da penasaran cenah nguping tuluk tuk teu betah lamun teu nyebut jreng. Sabab eueuh di setelan tuluk tuk iwati jreng. Eueuh di setelan jreng teh iwati tuluk. Oh, jadi urang judulan ngaji penting ayeuna ieu ece judulna teh tuluk tuk. Nah, itu. Ece moal hese ngajawab bisi aya nu nanya isu ece jeung anu teu ngaji penasaran ka ibu menang naon tadi penting pengajian jawab tuluk tuk jreng geus kitu. Maknya cenah aya ngaji tuluk tuk jreng teruskeun ka Pak RT amprap jeung Pak RT menang naon Pak RT tadi penting tuluk tuk jreng.
cenah bohong manya yang ngaji tuluk-tuk jreng tanyakeun ka ibu lurah nage aya kades nage aya hadir ditaros menang naon buku bu menang tuluk-tuk jreng. Ari tuluk-tuk teh naon aya harti jreng teh naon aya makna sing apal ibu tina arti tuluk-tuk jeung jreng. Tuluk-tuk teh tepak jreng teh igel. Moal ngareunah ibu aya nu ngigel mun eueuh nu nepakna. Moal ngareunah ecek nepak lamun eueuh nu ngigelna. Allah teh sok nepak ka ibu, Allah teh sok nepak ka akang. Jreng igelan apapun tepak ti Gusti Allah. Tuluk-tuk Allah miwarang salat jreng lakonan, tuluk-tuk Allah miwarang ngaji jreng lakonan, tuluk-tuk Allah nita puasa jreng lakonan, tuluk-tuk jeung jreng teu beda jeung ngaran takwa. Ari ngaran takwa nyumponan parentahan Allah jeung nyingkahan larangan Gusti Allah. Eta teh takwa teu beda jeung tuluk-tuk geus kitu. Hidup tuluk-tuk jreng we lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Bapak hajat sakula warga saha namina Bapak hajat teh? Bapak Deni sareng Ibu Susanti. Dina ieu wengi ngempelkeun sadaya kadang wargi bukan dia banyak materi. Bukan karena padani seueur ekonomi harta jeung dunia na seueur kacida bukan ibu. Tapi naon anjeunna saja syukuran ka Allah Subhanahu wa taala wireh putra tercintana nu namina Faizan Azmi parantos dihitanan. Atos dihitanan? Oh, iraha? Enjing. Urang doakeun enjing bade dihitanan mudah-mudahan ku Allah dipasihan kalancaran. Amin. Engal disehatkeun deui sabada dihitana. Mudah-mudahan barokah dihitan murang kali cep Azmi janten murang kali anu soleh. Amin ya rabbal alamin. Syukuran ka Allah ibu bade ngahitanan putrana luar biasa padani teu dilebetan ku hiburan ku pongdutan. Di lemur ieu sok aya pongdut teh ceu. Naon ari pongdut teh? Lain ari pongdut teh jelema ompong gendut. Mun itu mah nu keur udud mah pompet. Nya ompong nya lepet. Sanes teu mampu ayeuna padani ngonang orkes pongdut ece. Tapi saur Allah mulyana riungan syukuran maupun hitanan apalagi nikahan jenis syukuran. Hiji lamun dilebetan ku sedekah, dua ku pangajian, tilu ku silaturahmi. Apakah di malam ini Bapak hajat Bapak Dani masihan ka urang sedekahna tuh cau ge digantungkeun bebas ece. Abdi ge namanya di tengah bumi sagala disuguhan cuk. Aya tahu besok biasa Sumedang mah ciri khasna teh tahu ngan ku abdi teh teu acan dileueut padani riweuh kudu dipoto. Mata keresekan we padani. Dua ibu urang teh dia teh padani mulyana syukuran teh aya pangajian amar ma'ruf makana ibu angkat ka dia abdi bade Rasulullah dipaksa ku padani dibere duit ku padani diburuhan tong ngaharaos hanya ka ibu jangan menyesal jangan merasa dirugikan meskipun ayeuna padani ibu ka dia teu muruhan ngan nitip ka akang nitip ka para jurig-jurig tingali aki-aki nu disarisi abah-abah nu ditarengah menikat semangat ngiring pangaosan dayakin abdi mace husnudon duka sudon ieu mah lamun pangajian rutinan di dia yakin jamaah teh tara kompak seueur kieu leres teu mata kade akan bisi salah paniatan jeung pamaksudan engke hadiah ti Allah mau dibikeun ku Allah bisi akan ka dieu panasaran hayang ningali abdi adanya Allah siapa yang ngicep-ngicep ada abah bari udud melongnya juga nu bogoh tingali abah mau nikat jadi gaya kieu biasa nage abah hari kana pangajian rutinan mah di sarung nah abah bade ningali mu balik gogois eta mah make calana panjang bari badag teuing di talian kurapia. Oh, tinggal ibu-ibu tepikeun ka ujung ditu
anu butut jadi gelis nini ngadak-ngadak jadi marodis angkat kana pengajian rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna ka Bapadani bade ningali tepakan hadroh jeung genyering eta nini menining ka make calana legging tengingatkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak kucing sok geura tepakan meni eueuh kahayang atuh Gusti sudah teh grup terbangan teh anak muda si orang teh aki-aki di antawisna itu aya aki-aki semangat abah nepakan eta alat mudah-mudahan abah barokah maca sholawat sing panggeulana ku nabi di pasihan syafaat luar biasa aki-aki metik tuhun kapan itu matos jantan makhluk metik berjalan tidak bergigi ompong tapi norolong huntu eueuh leumpang ngeureuyeuh nu kieu teh makhluk metik tapi semangatna luar biasa mengalahkan anak muda. Tepuk tangan untuk grup terbangan aki-aki. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk cing ajaran abah tepakan. Dikoet ku anak kucing eta nini make lejing dikoet ku anak kucing eta nini make aduh abah I love you bah siapa anugerah di lopek nu geulis Bu lanjut ok sadayana ibu ieu teh urang teh bade ngaji leres mapai jalan kurang kompak ya ieu teh nu di tukang mah jiga nu kerasa saleur emutan eta teh ya Bu keur ngaji mah tong loba pikiran nya sok pun lepaskan jiga karena curiga jiga nu keur mikiran Mang Aang sanes Aang haji nu aya dina pikiran ibu mah Aang suran eta teh nyaho alah lolobana mah lain kerja tuh cinta teh kerja tuh tempo mapai jalan kompak pula ditepakan dia mah ngajugjug kapangaosan hei iku ayo cai teh kalak kabeki araredan kieu teu karasa capena sabab make kendaraan ibu ka dia naik motor teu naik mobil marapah mangkaning poek kucu bade naon ece angkat kana pangajian kali abah ulah ningali mubalighah geus di Pangandaran jangan matak menjadi penasaran tapi yuk kurang samakan tujuan nu dipamrih karidoan tidak anu maha eman urang ka dieu teh eueuh di tujuan akurkeun yuk rek neangan ridho Gusti rejem pangampura dosa nu karasa teu karasa barokah urang pangajian bari niat ayeuna hayang neangan ridho Allah dosa urang sing dihampura sabab katerangan menjelaskan leka sampean kepat panangan menuju kana pangajian dosa ku Allah bakal dihampura amin alhamdulillah garadu ibu dosa agung alit loba saeutik pangloba-loba dosa mah awe panggede-gedena dosa mah awe kunaon awewe sok gede dosa sabab awewe mah sok gede hilang oce sanes itu nom jig-jigan itu ada dia mah teu kapalan edan gitu cing atuh cai keur ngaji mah cicing tahan lah tahan astagfirullahaladzim punten Bu ari di dia sok aya pangosan rutinan kampung naon ieu teh namina Cinuut ah Cihuut di Cihuut sok aya sholawatan yasinan marhabaan sok aya tahlilan sami di abdi ge aya
mun aya nu marawat sok tarahlil nya ulah nu marawat nu euy nu harirup nu astagfirullahaladzim ieu mah jamaah teh aliran sesat unggul ya nu marawat tarahlil lain hirup arudu ya jeung si areling hirup teh yeuh astagfirullahaladzim bukades ieu warga teh kena dirarukiah. Ibu lanjut syukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah dina umi ayeuna dina tengah-tengah batur mah geus talibra ieu teh urang masih kene tetap semangat ngayakeun pangaji alhamdulillah. Makanya taya di kalimat syukur ke Allah bagaimanapun keadaan kita dalam rumah tangga bade susah, bade bunga, mau sedih ayeuna ibu ataupun ayeuna senang tetaplah bersyukur kepada Allah bacakeun alhamdulillah. Jadilah wanita solehah tong ngarasula ka salaki teu kop saeutik ekonomi saeutik materi dibere duit ibu ku salaki 1000 sapoe tong ayeuna aral syukuran alhamdulillah. 10.000 dibere ku salaki napakah saminggu tong aral syukuran alhamdulillah. Genep bulan salaki teu balik-balik eta mah bacakeun inna atoina kal kausar. Bener jeung rupiah mah salaki hirup kene innalillahi geus laku mah ibi we lah yang penting aja bahagia muhun tak kitu aja mata abdi maresep jeung teteh-teteh nu dihareup mah sorry teh meunikat lepas gitu eta teh ibu punten satu-satunya ibu ayeuna hayang awet muda eueuh deui juga si teteh eta tertawa lepas saur dina katerangan majalah musik Amerika dokternya berkata lamun ibu resep tertawa lepas hahaha teu ditahan eta teh mengurangi ketuaan 40% gitu. Jadi lamun ibu hayang awet ngora sing daek seseurian rek aya batur rek eueuh batur jung isuk ajaran mopai jalan ka tuluh haditu cepet tuh teh cere ka mana aku mah teh bisa kanu gelo anyar. Wihana ibu yuk syukuran bacakan alhamdulillah sholawat salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aoskeun sholawatna amiku Allah urang dipasihan rahmat ku Nabi dipasihan syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nu dipihormat kersana pengatur acara penertib wanci wabil khusus para alim ulama para ajengan para kiai nu aya di kampung Cikuut desa naon ieu namina Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan Provinsi Jawa Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti ibu sama-sama dengan saya cuman beda kabupaten satu provinsi satu negara Republik Indonesia. Kada ibu jeung bapak ulah ayeuna ibu nitinggalkeun urang sing bisa ngalakonan tong bisa ninggalkeun kana 17 rakaat lain Agustus. Astagfirullahaladzim. Kan besi itu mameren aja bungal adan teh ini kalapang upacara 17 Agustus cicing teh ayeuna mah karek bulan Juni kek ulah wakaut RI salat 17 rakaat 5 waktu sapoe sapeting lohor 4 asar maghrib isya subuh. Oh ibu teh salat isya can air kacan awas nih ka ibu tong ka imah langsung tibra sare yeh da teu apal malaikat mah keur ngadodoh ayeuna ka urang maot mata terang geus seumur manu Allah taya keur nyekelan kamera can kaluhan isuk maya kene kacan penting akang nu ti payun maot abdi nu ti pengker atawa sabalikna abdi nu paneuri nu areda nu ti heula oh maot mata terang ojo ayeuna acan salat isya ketika bubar ngaos datang ka bumi tuluy tibra bisi kaburu datang malaikat nanya rek kumaha ojo moal aya daya teu bisa walakaya cek malaikat man rabbuka rewas meureun ibu ieu meureun disebut maot teh mangka can salat isya 2 kali nanya malaikat man rabbuka breh
teh bontak ibu rewa sugan teh malaikat peke salaki luhur. Si horeng teh ngimpi, dasar ka bawah ngimpi jadi salah kukupingan ibu man rabbuka si horeng teh salakina mah rabbuka gitu aja mata kasalah kita tong loba doraka salah kita kaulaan da kewajiban ladenan komo ayeuna balik ngaji hareupeun salaki ibu datang ka bumi sing daek ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak dia ti salaki balik ngaji oce datang ka imah nalawang pantong ngadangkak siono atuh bedul atuh salaki teh lain atohun datang ka imah oce tuluy kieu cek salaki teh itu aya bakakak hidung sing areling aja. Ibu lanjut ya lanjut. Oh, balikan deui ah, bacakan shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim ulama, para jengan, para kiai nu aya di Cihuut, doakeun ibu sing sarehat para jang yuswana. Aparatur pemerintah, Ibu Kades, Dayana, Bapak RT, Bapak RW, ibu-ibu Nutara Wadu, bapak-bapak Nusaratia, terutami Saibul Hajat, Saibul Walimah, Bapak Deni, sareng Ibu Susanti, yang berbahagia Ananda calon panganten hitan. Abdi bade naros mual ka Cep Deni, mual ka Jang Deni, Jang Deni, salah, Cep Ajmi, De Ajmi, ari Mang Deni mada jauh, tak kadieu we ieu cenah nu deukeut. Mang ari di hitanan nyeri henteu. Nyeri, bener. Ari abah di hitanan kapungkur nyeri henteu bah. Nyeri. Bener bah, da boro-boro ayeuna di hitan atuh diteuk-teuk saeutik benda tak ku benda tajam getihan ya pasti nyeri. Da cek si abah ge kacepet ku seleting ge nyeri. Bu. Araya keneh? Oh, nyeri di hitan teh eceuk. Mun ngan punten ketika Akang menjawab sakitnya waktu di hitan, mohon maaf Kang tidak sebanding dengan ibu ketika melahirkan, lebih merasakan kesakitan. Mata mohon Bapak jangan menyakiti hati istri sabab ngajuru teh nyeri. Anjay, ternyata di dia loba korban. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh, tinggal ibu Mang Deni sareng Teh Susanti punten. Mang Deni mah ngan ukur bisa ngahamilan Teh Susanti nu hamilna. Akang ayeuna ngan ukur nyeng celewe wungkul tuh pamajikan nu bareuhna. 8 bulan teh lain waktu sakedap Akang 9 bulan ibu mengandung 9 bulan ibu rahim diheurinan ku budak janin beki leutik lain tapi beki ngagedean ketika waktu melahirkan tong boro-boro waktu keur ngahejeun nuju pecah ketuban tos merasakan kesakitan betul maka jadilah suami setia tong neangan neng nu cenah radikah salaki nu kasep lah nu kasep mah anger we geus kolot na lain beki kasep beki kasap salaki mah butuh teh urang teh anu jud nu tanggung jawab matak teangan ibu salaki teh punten ece nu gede kanya hai naon eta kayak amit-amit waniannya astagfirullahaladzim nu gede kanya ece lain gede nu kitu jangan naon salaki gede nu kitu aya teh bisa dipake lolos mah astagfirullahaladzim lain ngan cuwut teh beki kararieu beki peuting teh uyuhan buka desa sabar ngurus warga nu aredan kieu Akang punten cek Akang teh nya kitu nyeri ngajuru Kang nyeri ka cida sok keur ajaran ku Akang mata punten Akang teh tong ngarasa bangga jadi lalaki balaga kena-kena gede tanaga anger tanaga mah eleh keneh ku pamajikan Kang bener Bu sok tingali ibu awak leutik salaki jangkung gede eleh tanu jangkung gede mana elekna Akang mangul beban berat bisa diencakeun bisa dituna deui Kang
engke ku akang bisa dipanggul deui tapi punten pamajikan akang ece waktu hamil 8 bulan pernah dipihapekeun ka salaki bisi ece teh kagok rek ka pasar akang mihape heula ditunan teu Kang kamana-mana dibawa ka pasar dibawa ka pengajian dibawa kompak ka kebon dibawa ka madrasah dibawa kemana-mana dicana Kang taruhan antara hidup dan mati ketika pamajikan akang pada ngalahirkan komo lamun tos pecah ketuban setialah nu jadi suami wahai bapak pada ngajuru teh nyeri berkorban nyawa taruhannya antara hidup dan mati ku ibu ayeuna dipertanggungjawabkan dipertaruhkan makana punten akang tapakuran ku akang tinggal di pamajikan akang nu geus ngajuru nu geus ngalahirkeun aya kemuliaan nu dibikeun ku Allah ka pamajikan akang bukti 40 poe pamajikan akang bisa dipake deui makanya pejet bubututan pamajikan akang kabayang meureun ku akang budak nu kaluar teh gede daripada nu asup ka jero budak manu keluar nya gede nya gondrong nu asup mah nya leutik ngebunul cicing lain jorang mikahartieun ku si akang budak mah 3 kilo ibu nu keluar teh nu asup mah 3 on aduh mataku akang teh engat terus pecah ketuban teh pamajikan teh bawa ka bidan ulah kalah dibawa ka rumah makan datang ka bidan saur bidan teh sok ece naik kana ranjang nyamuhun atuh bu bidan da kana kenteng maluhur teuing tarik napas nya pasti da tarik tamang mah Agustusan heujeunkeun akang nu awak jangkung badag akang nu boga tato leungeun kencak atuh titah milu babantu ngaheujeun pasti akang mampu tapi punten ketika 3 kali ngaheujeun pamajikan boroso teh anak akang mah boroso teh koneng ieu mah pamajikan keur hamil meuni dipoyokan punten Kang ulah sok moyokan pamajikan nu keur keureuneuh nu keur hamil da berubah awak teh da ku akang atuh da ai keur gadis mah engal nikah pamajikan teh meuni teu boleh dikeukupan diciuman dipelukan nah ari ayeuna kena pamajikan geus peot malam Jumaah teh lain dikeukupan kalah ditapakuran ieu teh pamajikan atawa kunti Gusti ningali pamajikan teh meuni teu ngarei-ngarei acan susu ditoel meuni teu oyag-oyag dibawa nangkara kalah jiga ceplok enam puyak dibawa ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelapna huntu syukuran Kang cek akang teh alhamdulillah Gusti teu kudu meuli itung-itung ngegel baso urat we kudu loba syukuran tapakur Kang pamajikan tareto geulis ningali ayeuna geus teu geulis deui matak neng nu cararantik punten jangan sombong dengan kecantikanmu jangan sombong dengan kegantenganmu akang berubah waktu demi waktu baheula akang kasep ayeuna mah kalah kasap salaki teh ceuk keung ningali salaki teh boro-boro hayang ngeukepan ece teh salaki teh geuninganan Gusti kalah lain kasep ayeuna mah kalah jiga opak bubuk suku jebrag kuntu koneng tongong hidung sarege meuni keum calangap bari kerek jeung baus lah ece bogoh kanu kitu nya moal bogoh akang bogoh ka pamajikan geus peot ieu teu Kang kunaon akang atuh ayeuna rumah tangga masih kene adem ayem tentrem harmonis tah aya kanyaah leres teu Bu da ngagugu cinta mah geus eueuh cinta ngagugu bogoh mah geus aya bogoh mah baheula enggal nikah ceuk sok geuning enggal nikah mah ece balas bogoh ka salaki akang enggal nikah mah balas bogoh ka pamajikan meuni mung pajauh diuk ge meuni mung paangang carik oge ari ayeuna kunaon ibu meuni pajauh kieu geus teu bararogoh kieu teh leres teh ceuk Bu araya meleman pertama kapungkur ibu jeung salaki tong boro-boro pasea hayang hitut ge diplastikan hayang kiih ditahan ari ayeuna liwat ka hareupeun salaki mending ngahajakeun teu hayang ge hitut ka hareupeun salaki beri liwat perepet rek diuk brot nang tungdut cek salakina teh eta kenal pot bitu da geus teu bararogoh ibu jujur we sepunten Bu kapungkur nuju enggal nikah posok pasea tara jeung salaki tara ayeuna ibu ayeuna sok jujur ku ibu jawab sok jeung salaki jemedut teu puguh judul sok
Oh sok parere omong. Oh sok pasia teu puguh-puguh. Tapi sok akur deui. Sami abdi ge kitu. Tong majarkeun padeni abdi jeung salaki tara pasea kamari ge menang 3 poe teu ditanya. Nyeri hate atuh ecekeun mah urang teh capek da geuning ari pagawean awewe mah teu eureun Kang full 24 jam teh beurang penting digawe. Beurang nyamel ti peuting. Sok bantuan atuh ecek tong kalangan hihi jiga kunti. Beurang nutu ti peuting ditutu. Akang gagah da anger Kang ka pamajikan mah moal bisa ngabantuan budak ceurik mah pamajikan anu kat muriang hudang teh da eueuh deui anu bakal ngarepehkeun budak mah asi air susu ibu da akang mah teu boga susu budak ceurik ibu kakarek bade reup bageur yeuh anak ing sok nen budak teh geuning dibere eta mah rehe budak geus rehe da sebelah deui nganggur salakina ge milu ceurik kabayang meureun ku corok jabri tengah peuting ngagoak. Wah siapa eta omat. Meureun ceuk pamajikan teh ganeng bapak tong gogoakan sampeurkeun we teh sebelah deui kota. Sok parasmanan jeung budak. Pan kitu geuning awewe mah sabelah ku budak sabelah ku bapana tepi ka hulu susu teh offset. Budak keur dihuapan porocot salaki mah amek deui geuleuh budak modal. Ribut pamajikan makam sabelah leungeun ngepel sangu nu sabelah nu kencang ngepel tai budak. Rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai pabeulir sangu dialungkeun tai dihuapkeun. Matak singararaak dicontohan ku baginda Nabi Kang. Punten Kangjeng Nabi mah tong bujeng-bujeng enggal nikah tos lani nikah dugikeun ka bade wafat Siti Khadijah tetap mesra dan manja manggilna oge punten tara nyebut inung sia tara nyebut bapak sia ya Humairah wahai bidadariku yang wajahnya putih kemerah-merahan pernah ibuku salaki disebut kitu. Moda salaki ge cager mikir heula maknya pamajikan hideung ya Humairah. Ya Humairah meureun wae bunga jawer kotokku. Ulah mata ngageunyelengkeun kampung. Aduh mani panggilan papa piayang ari pagawean ngalaan jengkol. Menikat ya dia mah biodat jeung Mang Juhadi ecep. Moal isuk-isuk teh papa mau kemana ngalah jengkol yang. Hayang mau kemana mau ngaramet pap. Budakna ge ka inungna meni eueuh kasopanan manggilna ge nyokap ka bapana bokap torojo teh uwana wakap. Oh ibu kapungkur mah eceun nuju enggal nikah geuning dipanggil ge aduh meni neng meni ayang meni cinta kumaha ayeuna berubah terus teu Bu serasikeun Kang panggilan teh jangan menyakiti hati istri atuh lamun ibu nyebut papi kasaroge akang teh ka pamajikan teh mami serasikeun setelkeun mun nyebut mama berarti eceuk ka salaki teh papa mun salaki nyebut ayeuna mami papi mun ami api mun abi berarti umi sok aya nyebut bunda eta teh salakina panda Mun teu aneh ibu rumah tangga sok aya pasea wajar da abdi ge kosong jeung salaki pasea kamari ge waktu di baeudan da abdi mah sabar we geus bingung ngarayuna ge kumaha atuh salaki teh teu beunang wae ditaruh sayong kopi mung yang nenen teu hayang atuh kunaon atuh baeud wae kalau moyotot beri naros timna cenah kakoyak kieu kakarek balik geus jam 2:30 uing ngaos da tebih jaba kapegat macet lah cenah bohong teu percaya emaknya balik ngaji dina mobil eueuh berkat eta padeni abdi manusuk mata jadi pasea jeung salaki mata kahadep nitip abdi mah padeni balik di dieu tong nyimpi pasea jeung salaki ya ngomong aya keneh di dieu abdi mah daripada abdi engke jeung salaki pasea sok mending ribut teh jeung Mang Deni Bu makana hidup itu penuh dengan uji diuji ku salaki diuji ku pamajikan salaki soleh pamajikan nganyuk wae ka Bang Emo pamajikan solehah salaki mah nguseup wae aya nu kitu aya usaha si akang teh nguseup wae pamajikan punten istri bapak bukan diciptakan dari tulang pundak berarti
berarti pamajikan Bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Istri Bapak diciptakan oleh Allah bukan dari tulang kepala, berarti pemajikan Bapak tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Yang bertanggung jawab itu adalah semua adalah suami. Dari apa istri Bapak oleh Allah diciptakan? Bukan dari tulang kaki. Mohon maaf, istri Bapak jangan dijadikan ibu ayeuna mampu ku Bapak diinjak-injak, bukan untuk diinjak-injak. Sabab wanita oleh Allah diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati, berarti pemajikan Bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Well, tepuk tangan untuk Allah. Waduh, ngasa dibela sih eta. Ibu, araya kene. Lanjut. Imam pemajikan teh unggal poe corik di dapur. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Cek kunaon ceri kue nyeri hati. Salah kita bareto mah ngabonceng. Bocah teh menikat mesra. Anyar kawin mah teh kop teh muntang menikat hayu dititah muntang. Cenah sing tarik muntang bisi lablab. Gejelig muasan sakit enggak. Aya nama dipuntangan kayak kalah amok-amokan. Ngap sia teh. Muntang ke tong kana cangkeng, ka tukang kana beho. Tingali kang pamajikan teh meuni rariweuh leungeun nu dua teh pakupis. Nu katu kana tak-tak salaki nu kencak kana beho kieu jiga teko. Ngicering pamajikan teh milu muntang na motor jiga teko. Ojo gedebut serepet. Ragrag pamajikan lain ditulungan kalah dipolototan. Kumaha cek salakina cek aing tadi siang ngajendong. Turut gerak salah kita teh geuning labuh teh nyeri. Untung cung curungan sia teu pupus. Oh, sing akang. Ari engal nikah ya Allah. Ojo diciwit ping-ping tepikeun ka boclek getihan ditaros ku bojona. Cakit enggak teu nemel ping-ping nu jadi diasongkeun iwit euy. Ajaran ibu ayeuna ciwit salaki balik ngaji tepikeun ka getihan manya teh dicekek beheung ibi. Da geus teh cinta atuh dah. Kitu sote baheula mah mesra manja mun keca di lantai pedah bogoh keneh. Geuning bogoh teu lila, geuning cinta teu abadi. Wajar ibu cinta eta mah da sokeuna ku seep lain seep. Gusti nu agung di Cihuut rek kumaha balenderna atuh ngadon aredan wae. Ongko keur pangajian. Mata hirup teh eceu sing kuat sabab loba uji, loba coba, loba rintah. Bapak sing daek ini pangaji ngan kadek keur ngaji sok loba papanggih jeung ranjau kehidupan. Naon jika rana diriweuh. Ya itu aya di dia ieu nu ngaji rana aya. Nu mana? Oh iya, aduh. Mun ieu teh rana, ulah era oce jadi rana keun bae. Keun be rana ge asal ngeureueuh ngaji, ngeureueuh ibadah. Di mana aya rana ngeunah? Ngacaprak, mun ngeunah ge laku. Matak jadi rana ge bau. Datang boro-boro ibu abdi ge sarua dijieuna mah tinu barokah. Bau-bau gas ajalah bacakeun kalimat thayyibah yeuh. Bisi urang ayeuna ku Allah dicabut nyawa malaikat Israel nu jabutna moal hanya keur ngaji bari urang macakeun kalimah la ilaha illallah maot ibu jeung bapa bakal husnul khotimah. Amin. Oh, tong waka amin da sakaratna ge encan. Baju nu beh ditu teu sami, acuk nu beh dieu teu sarua. Akidah mah saruakeun samikeun ibu. Allah teu ningali kana geulisna jalmi, Allah teu ningali kana kasep jalmi, tapi Allah ningali kana hate jeung amal perbuatan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nu ditingali mah hate jeung amal ece. Mata ulah sombong ku beda boga harta, boga geulang hiji aya we gagaro geuleuh. Aya nu kitu aya. Kena kongkorong rada panjang diamaikeun keluar baju milaraan ka batur dibikeun hanteu doraka.
Sok dunia teh mau dibawa maut, dunia mah sementara tuh alam kalanggengan mah engke di alam akhirat. Urang bakal menikmati hasil keur urang baheula di alam dunia. Mun dipake ibadah bakal bagja, mun dipake maksiat bakal menang cilaka naudzubillah. Oh, naon bakal ngocor pahala hiji sedekah jariah mata kayeuna Pardeni luar biasa dilebetan ku sedekah sing janten amal soleh jaga sampureun di akhirat. Ibu nu boga dunia nu boga harta tong sombong ibu bikeun deui ka Allah Subhanahu wa taala da eta teh ti Allah kumaha carana sing loba sedekah sing loba ayeuna amal hade tuh di dieu seueur ajengan seueur kieu nu keur ngabangun pasantren seueur yatim piatu bikeun teu boga duit geulang jual kongkorong ical demi Allah abdi mah teu boga kongkorong ayeuna wani dibuka lain teu hayang lain teu boga duit maksakeun maka duga ayeuna ge bakal meunang ti Mang Deni. Sukras deui atuh abdi mah rek barang beuli teh ya Allah santri loba nu yatim piatu daya pasantren lembaga alit-alit ge alhamdulillah santri mah kirang langkung 200 aja uun sepen bapak teh apa materi no cenah lamun menang ayeuna nyieun pasantren menang mentaan ka batur menang proposal komo ka pamarentah aya we nu mere tarima nu mere we tong menta di mana atuh apa santri beki seueur kelas ayeuna kirang kobong kirang kanggo bobona barudak santri menang ngaji menang ceramah tah tapelkeun kana pasantren kitu aja mata kayeuna ge butuh semen 100 sak nggak terangun Mang Deni oke sok ari tanu kampus ka Cineam aya pasantren alhamdulillah berdiri tahun 78 pun bapak teh ngayakeun pasantren teh ngadeurikeun pasantren dugikeun ka ayeuna alhamdulillah piduana pun bapak sehat aja pun biang terutami hoyong didoakeun ku sadayana abdi acan konsul ti dinten kamarina tos 3 dinten sareng ayeuna tadi nampi telepon pun biang teu tiasa nyarios pun biang teu tiasa mapah karena tadi kaserang tensi 180 langsung drop teu tiasa mapah teu tiasa nyarios pidu ati sadayana ibu-ibu nu saroleh akang-akang di dieu nu hadir pangawasan seueur jalmi nu ngariung sing aya nu diijabah doana ku Allah Subhanahu wa taala pun biang enggal diangkat panyawatna ku Allah digentos deui ku sehat barokah surat Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.